orang geus datang ka Rebo Wakasan isuk pada Muhammadiyah mah jeung Persis mun ngadenge Rebo Wakasan teh nyanang mah ciciduh nya nama urang mah jan nyiduh teh lain ngadenge Rebo wae unggal page nyiduh bae urang mah ya satunya na ciciduh ka Rebo Wakasan urang nyiduhannya geus pokona paciduh-ciduh guys pokona masing-masing bae Faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar. Hiji faedah buat nerangkeun rebo akhir tina bulan Safar. Zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin. Sebahagian jelema nu geus ma'rifat ka Gusti Allah ti golongan ahli kasfi, ahli mukasyafah, lain ahli mukahasyafah sia teh. Iman nu di majlis mah ahli muka hasafah. Hasafah teh gegending. Gegending teh helm bobogaan. Eta beda banget na banget kreditan kabeh. Aduh. Ese jarita kenalil kasbi. Aya jelebana aya kadang milu jeung urang ngaji ngan teu kaciri. Tuka ciri Jerman Narudin kadang temandi tak besi digigirin orang ayah nu temandi buat eta balangkan we habak min ahlil kasfi wat tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin salasu kalima salasu mi'ati alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat unggal tahun Allah nurunkeun 320.000 penyakit diturunkan sekaligus ku Gusti Allah wa kullu zalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Wa rebo akhir diturunkan ku Gusti Allah sekaligus tek jang satauneun. Jang satauneun. Oke, butuh oper Cikupa. Bojong. Sepatan. Pasar Kemis liwat ya Allah gitulah wa yakunu dzalikal yaum asba' ayamis sana atuh poe rebo teh poe anu paling dipake khawatir dipake karempan maka faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin sahaja lemanu salat di poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli raka'atin minna ba'dal fatihah surata inna a'tayna kal kautsar 17 marrah wal ikhlas 5 marrat wal mu'awwidzatain marrah yad'u ba'da salam bi hadzal du'a hafizahullah bi karamihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum wa lam yahum hawlahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah wa du'aul ma'zam huwa teu diterangkeun asa di Arab bae geus lah ngan urang mah ulah salat bisi di lembur aya nu ngajakan salat berjamaah salat terbokasan ulah ngagenggereuhkeun ulah milu ulah ieu aya ieu mah ti ba'dul arifin ti guruna ka muridna mah salat cukup ku saurang bae nu nyaho untuk lidafil balaya ulah diberjamaahkeun mun aya urang atuh ulah milu mun urang can pernah diijazahan teu kudu kabeneran saya aing memang teu beuki salat eta ditu kudukeun itu kebeneran tah mah ulah geus aya jelema khusus bae unggal kabupaten unggal kecamatan nu nyekelan silsilah nyana mah ngadoana mustajab ongkoh jeung jang kabehan ongkoh lain jang sorangan urang mah salat nu urang ge nyaho teuing urang melantaran ieu di otak teh lain ka Allah bulan kamari can katebus
can katutup puyeng tah gitu guys. Doa nama pernah di fotokopi baheula sampaikan ke 30.000 fotokopi. Ayeuna mah teu kudu jages baroga masing-masing ngan pohoneun deui. Di mana meureun eta kuarinan deuna. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu dzallat izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya bisayyidil hasan wa akhihi wa abihi wa jaddihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma kshif 'anna wasif 'anal balaa wal wabaa wat ta'un wal fitana wal mihan wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan was syada'ita was syarral a'da'i ma la yakshifuhu birahmatika ya arhamar rahimin. Ta eta doana. Doh. Cek bapak teh geus talar kana kos itu. Tulos saya geus talar mah baca. Ngan aju poho deui cenah keur ditu. Eta si fotokopina di mana cek geus teh pohoan deui nyelap. Aju kudu ku batu urang nu teu salat ulah waka ngadaharna naon isuk-isukna. Nungguan nyin azimahna disebut salalim, dibuat qauluhul haqqu lahul mulku Allahul latifum biibadihi. Terus maka isyarah tulis al ayatna salamun qawlan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala Ibrahim salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Nu bagus manulisna ba'da salat subuh ulah robah deui. Ulah robah deui langsung nulis. Urang mah salat subuh ulah robah deui hees. Tulis beres tulis terus baik ke piring atau ke kertas caian aur-aurkeun ka sumur anu sok diinum ku urang. Kuari mah sumurna tertutup teu anu terbuka. Terus gentong-gentong urang caian urang memeh ka mamana nginum heula eta. Ieu menurut ba'dul arifin insyaallah Puerbo diturunkan ku Gusti Allah trek mun urang nginum cai eta insyaallah nyingrai balai coba jang sataun. Nu intina mah urang inget teh ka Gusti Allah urusan kos kitu nama rahasia Allah. Nah ieu mah urang inget ka Allah beribadah ka Gusti Allah. Puerbo mun bisa maca kulhu ulah loba-loba 1000. Sakedeung sia mah heran aing mah dibere 1000 teh ya. Kumaha meureun hayang sabaraha atuh. Masyaallah. Eta lah rebo wakasa. Di Garut mah diberjamaahkeun baheula. Di zaman mama Beladina ditaluturkeun be oh masalah ngan atuh kitu aya rahasia-rahasia sebenarnya. Di Banjar zaman ayah diberjamaahkeun datang ka kiwari. Ngan ayahna henteu nyaritakeun rahasia-rahasia salat eta datang ka mana diberjamaahkeunana keun bae. Ai di dieu mah almarhum amanat sorangan bae salatna lantaran syaratna kudu kitu-kitu saya utama. Jadi kudu salatna imamna mun deuk diberjamaahkeun nu geus kudu bisa leng ektasi. Kudu ngadar ektasi berarti urangna. Leng poho kana salat
panjang nanggulangi bahaya salat eta datang ke poho dirina ke salat menang tah berjamaah satungtung teu kitu sorangan bae salat jadi aya lebah-lebahna mantak di bejaan besi di perumahan-perumahan di pakampungan-pakampungan besi aya nu ngalaksanakeun salat terbuakasan ulah milu ngan ari usil mah ulah urang nage besi encan pernah diijazahan salat terbuakasan sanajan boga pamanggih misal dina kitab sufi ulah bae kecuali urang kungsi diijazahan aya hubunganna jeung thariqah eta mah silakeun besi geus diijazahan silakeun besi encan diijazahan teu kudu jadi urang ku hari Minggu Senin Salasa Rabu kemudian ayeuna aya pungutan sakumaha biasa urang rek ngarayakeun haul sultan memeh maulid kurang geus biasa saminggu memeh maulid sok diayakeun ieu teh lain naon supaya urang tergugah inget oh berarti aya wali sebenarnya mah ieu pangkat manusia di samping aya rasul aya nabi urang nabi akhir zaman dirayakeun di unggal daerah tapi kan ngarayakeun haul sultan mah teu bisa sambarangan mantap kula mengeling-eling ge ulah ngabejaan kanu tilok ngaji ieu mah urang-urang bae nu ngaji supaya kabeungkeut ku Kangjeng Nabi kabeungkeut ku Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani ulah ngajakan kanu tilok ngaji ka dieu maksudna mah ke besi salah sangka besi salah persepsi urang bae ngalibetkeun diri tama dek mere dek henteu eueuh masalah cinta mere teu cinta masalah teu mere ge masalah insyaallah nu bakal hadirna engke ieu ti NTB umurna mendekati 90 tahun hampir encan sekitar 85 leuwih sekolot ahli ibadah stilo keluar jarang keluar ieu engke nu bakal hadir rek ngomong bae mangga nyana nu penting mah doa na ge lain supaya sararugi lain supaya ieu nyararaho ka Allah supaya betah ibadah ka Allah supaya lamun ngaji teh ya ieu teu nundutan jadi betah gitu can orang aya jelema nonton main bola nundutan lantaran betah komo neuleuh si ting-ting nanti lo kayak nundutan geus teh mah bejana tapi kunaon asal supe ka majlis lain deui hawana teh urang supaya betah ibadah urang neuleuh sosok manusia nu osok ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala neuleuhna doang oh kitu ka ahli ibadah mah beda neuleuhna doang hati kerenya kos neuleuh nu geulis lain deui hati teh sawah nu mana nu dijual ku aing sekedar informasi awalan ke orang sambung deui ieu manginget-nginget bahwa orang horenganan tere haul sabulan deui sabulan setengah deui urang nuluykeun pangaosan urang mengenai tentang jarah tentang kisos tentang diat Kizaid nyuguhan budak leutik nu disuguhkeunana dicampuran ku racun
baik makanan maupun minuman ditendenan racun dibikin kaki Khalid budak letik dek di bejaan tah dek teu di bejaan tah budak letik mah pancan aya kanyaho budak letik mah racun disangka madu disangka madu atau sebaliknya harti letih nyahona naon budak letik mah moal Kangjeng Nabi Musa titah milih antara dirham jeung ruhak punya nadu dicokot ruhak berarti teu boga ikhtiar naon bae nu kadeuleu dideuleu budak letik mah naon bae nu karagap diragap mun urang kos kitu berarti urang budak letik urang mah naon bae dideuleu haram apa henteu geus teu main di mata urang pokoknya deuleu selama bisa dideuleu bae ku urang neuleu nini dideuleu neuleu jahe dideuleu neuleu nu nyingsak dideuleu keneh malah mah cak urang teh kurang seutik deui mah geus teu main haram-haraman urang tah eta urang budak leutik berarti tah budak letik mah kos kitu naon bae dideuleu naon bae hayang tah ieu teh urang teh kos kitu keneh hirup teh encan aya pageran di mata urang henteu kieu waduh teh mah haram peureum urang inget haram tapi mantap terus bae haram nama haram tapi terus bae tah eta teh bloona urang kos kitu bloon satungtung hirup urang kitu bae ibadah urang moal khusyuk tek ceuli datang ka khusyuk baik tarohanana ceuli lamun aya jelema masih kena ngepar dedeleuan moal khusyuk bae salat wani sumpah kajen ku kumaha ge lamun nyana ngaku-ngaku khusyuk berarti nyana takabur moal jelema anu dedeleuanna masih kena dikepar keneh bae salatna moal khusyuk mun nyana ngaku-ngaku khusyuk bohong nyana pembohong kelas kakap moal sebab jelema anu khusus salat mah anu dedeleuanana teu haram bentak aya keneh diatur jadi hirup teh lain maca kita orang nu hese mah maca kita mah asal geus bisa amil jurumiyah imriti yaqulu belah dituna alfiyah diatur-atur make ilmu mantek jeung ilmu bilaga capetang maca kitab mah babari dek macakeun kitab naon bae ti mimiti ria datang ka hikam wanieun lantaran geus diaji alatna tapi pelebah neuleu awewe tak aduh merana aku teh jasa lamun geus ningali awewe tertarik atuh sumbangan ti pamarentah ge resep jasa partai datang terima organisasi sumbanganna terima ti pamarentah ge ditarima bahkan rada lambat nyieun proposal tek ceuli datang ka khusyuk bae ge jelema kos kitu cenah udang-udangna gede tambahan deui ku sia gedena moal bisa khusyuk moal lain cak kula lantaran cak ahli kasfi Imam Qusairi Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir dina ilhamna nyana unjukan ka Gusti ibadah naon nu panghebatna salat cek Gusti salat nu mana nu direken ku Gusti nu khusyuk kumaha cara khusyuk Gusti ulah inget kana naon mimitina di mana Gusti supaya ulah inget kana naon mata peremkeun mantak urang deuleu kiai deuleu mun matana masih kena urang kiai nah mata proposal sama kos itu moal we kajen ku kumaha ge jadi nu hese mah lain ngaji make ngaji tah urang balik ye ngaji ye tungkul iman leumpang temen tungkul ulah aya naon tungkul di dalam hideung komo hideung hese jasa
sedangkan eta diuji maku Gusti teh dedelean dedengan. Oh Masya Allah di akhir zaman dedelean tinu teresep datang kanu resep loba, dedengan tinu teresep datang kanu resep loba. Urang bisa hirup di akhir zaman ngatur-ngatur mata jeung ceuli geus istimewa bae lah pokona. Barang mantak ngaji ge oh berarti sumber khusu teh ya mata. Cok besi teu percaya mata tutupan saminggu bae, saminggu guys tutupan bae di jero imah bae siap waing di lekban talakban siap waing mata aing rek ngadengekeun kasurahan ki uci coba aing mah aing nyaho coba yes wudu buka ulah neuleuh naon tutup deui wudu buka gitu bae geus selana sesaminggu bae coba ge bakal ngeunaheun jasa salat lain lalagat ngeunaheun Allah hampa sebab ti mata teh kan dari mata turun ka asal turun ka hati atuh ngaran ceo hate teh atuh ngabaceo hate teh atuh walau keur Allahu Akbar tepan Allah nu Maha Agung tapi nu kadeuleu tepan sekupi mata tah eta lah Syekh Abdul Qadir ilhamna jeung Gusti seakan-akan okos ngobrol melalui ilham kos itu eueuh deui cek Gusti ibadah nu paling hebat salat nu mana Gusti nu ditarima ku Gusti nu khusyuk hartina khusuk nu eueuh nanaon di jero hatena iwal ka aing we atuh kunci khusukna mata cek Gusti Allah hiji mata coba pereumkeun